Ian mah nya urang boga atuh kakak mah. Oh ya di mana? Oh, mohon. Iya ambu tadi teh aya beja di si Derian cenah cek Pak RT. Aduh, gila keneh kapanan teh Kerasa aing pagawean teu boga. Goler di wae ieu mah. teka dulu di itu teh. Ini kene ka imah heula. Ini ke kebon. Ka imah rek nahaon deui da. Ini kene ningali kebon aya nama. Cuma rodok ieu si Palarae eta pelakan. Kebon heula imah. Tapi asli mah geus deak. Aduh, bingung dahar teh naon. Sampe gitu. Saja zaman baheula kan euy. Oh ya di mana? Oh, mohon. Alhamdulillah atuh, alhamdulillah. Aya insyaallah kan urang pangmilariankeun lah. Naon bae eta tah? Persyaratanana. Oh. Ulah. Kakak. Oh, KTP. Terus akte tilu. Siap. Ken, siap dikabaran ku abrinya peminta saya. Oke. Yuk, itu nuhun. Alhamdulillah ya, aya pagawean barudak ya. Ya Sirian teh. Yan. Sirian. Kebeneran euy. Apa? Kemana Pak RT? Panas kieu Iya Pak RT. Kebeneran, aya maneh di dieu panggih. Emang beda naon kitu Pak RT? Kieu PRT teh ka sawah. Dia teh nya, Nya. tadi teh aya telepon. Ini dulur, kan boga dulur di ditu anu gawe di pabrik. Oh, Ngabutuhkeun pagawean, lamun bisa mah nya patan gitu. seueur. Heeh. Tah, maneh bisa rek gawe bae ku Abah. Persyaratanana mah kur 3 meureunnan lah babari heueuh. Nya Anu kahiji mah meureun ijazah, yan gaduhnya ijazah. aya. Ijazah anu aslina, terus KTP, Nuhun. kakak we anu aslina bawa. Heeh. Kesempatan yan. Aduh, Pak RT, punten yeuh nya sanes bade nolak rejeki yeuh Rian. Heeh. Cuman asa kirang minat Pak RT euy. Upami ayeuna Derian ngarantau gitu, ai di dieu anu ngurus sawah, marab kebo, marab doma, marab
ku Daniel saha Pak RT batak alim Ku Daniel boga maneh. aya dua tapi insya Allah ku abdi urang ieu wartoskeun ku margi Pangneangankeun atuh saha we atuh babaturan ian sugan boga. si Anen aya Si Anen heeh anu imahna di dinya di Lebak. heeh deketeun Makikim Sampeurkeun ayeuna man. baiklah ku ian we Heeh, Pak RT heeh. mah uih we tos Siap. sepuh heeh Kepokanna mah kabaran ka Abah. oh heeh si Pak RT abah we Pak RT nya tuh nya Pak RT urang teh anggeula jelema mana jeung Pak RT kali itu Tiga si Bonen Bonen kan kenaon atuh Ada langsung ruas. sore jeung sore kenaon Pegawai Narek buhun nanya. lain nen urang teh panggih jeung si RT tadi teh di sawah Heeh. nawaran gawe gawe. heeh wah pan urang mah keur gawe maneh urang apal maneh nganggur kira-kira maneh arek gawe moal Kebenaran atuh euy. Urang keur butuh pagawean euy. oh halus banget Heeh, si RT lain heuh si RT naon di pabrik. heuh pabrik untuk salah mah da Kota? Heuh, di kota wah jauh pokoknya mah Oh, aya persyaratanna naon hungkul? biasa persyaratan mah Ijazah, ijazah kakak asli SKCK jeung KTP. KTP asli jeung kakak asli Oh, kudu aya kakak aslinya euy. atuh Heuh. kumaha Heulah. Pokona mah meureunana ayeuna urang arek ngusahakeun heula persyaratan-persyaratan anu bieu. Tak engke lamun urang geus komplit kabeh persyaratanna ke urang Pak Edi ka Derian heuh. Siap. Antar ka si RT heuh. oh siap Heeh. kurang kayak diantar kalem lah Heuh. Di kalam gaji pertama ditraktir. lumayan beki atoh Heeh. gitu ya pokoknya Heeh. Antar ka mana? urang karek ka kebun Oh, arek panen. panen Heeh. urang Engke menta. Keur panen naon ya? ayeuna teh bonteng jeung hirbis Ah, eta meta hirbis. siap lah yuk ah Heg. nuhun Siap. Tah geuning euy, aya kesempatan gawe di kota teh euy. Tapi aduh aing persyaratanna euy. Ijazah, KTP asli, kakak asli. Tah eta kakak asli aing hese teh. Kudu bebeja ka si Ambu ieu mah euy. anak ambu terus di mana Biasa geus di ditu. Kieu Ambu, tadi teh aya beja ti si Derian cenah eceuk Pak RT teh nulurna anu di kota pan beugeun pabrik. Tah eukeun ngabutuhkeun pagawe. Tah abi teh hayang ngalamar gawe. Nya eta cenah persyaratanna teh kudu aya ijazah, KTP asli, jeung kakak asli. Ijazah mah pan abi aya. KTP asli aya. Ngan anu jadi kendala teh kakana pan eueuh. Atuh ari si eteh iraha balik di Saudina atuh. nah hajang pakai kudu kasih teteh Apan tina persyaratanna kudu aya kakak asli ari Ambu apan si eteh teh
kakak asli abi merenang. Ujang, si teteh lampanan di Saudi jauh. Masa atuh kasih kasalakina bebe jajul. Ari ambu. Apa nih ditahana oge? Tina persyaratan oge. Kakak asli. Atuh da mau berlaku ari kakak ipar mah. Si ambu mah. Saha abi rek itulah. Rek si Derian deui ngabejakeun moal tulus gitu ngalamar gawe teh. Da eueuh kakak aslina. Nya. Ya tuh, Ju. Hati-hati ya. Udah teh karunya. Sirian kemana nya? Budak teh. Hah? Itu Sirian. Naker naon eta? Kikituan. Jan. Nen. Yuk. Jan, Oi. ada mana kena naonan? Ajele. Iya keur main tok-tokan men lah. Tai kotok. Dari kotok. Lain. Hah? Udah iya. Apa rumah lah nen? Oh, paruman. Kayak naon nen? Lain. Ieu teh euy. Masalah lamaran gawe teh. Heeh. Jika nama orang mau bisa, gawe teh. Nah, eta kesempatan rezeki ai mah nih. Mentok orang dengan persyaratan. Pan persyaratan teh kudu aya ijazah asli. Orang aya ijazah. KTP asli. Aya KTP asli. Tah anu mentok teh tina kakak asli euy. Nah, nen maneh make jeung mentokna kakak. Emang mah teh boga kakak? Ian mah nya urang boga atuh kakak mah. Terus? Pan kakak urang mah keur di Saudi atuh gawe aya oge kakak ipar. Apan merenang mau berlaku kakak ipar mah da tina persyaratan ge kakak asli. Ari maneh bonen. Maksud urang teh kakak kartu keluarga lain kakak lanceuk maneh. Hoream ngomong di mana mah. Udah. Kita tinggal nen. Action.